Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kesa ngagarajag masihan awakna. Amekanana ngahegak awahing ku capek lantaran geus nyorang lalampahan anu kabilang jauh. Eureun heula Nyai. Amu geus teu kuat lipuh ya amu teh Nyai. Ceuk hiji kolot awewe teu sirikna ngabebeutkeun maneh kana jukut. Si awewe ngora teu nembal. Maehna ge milu leuleuh di dinya. Awakna digeberan ku totopong, leungeun kencana nyusutan kesang dina beungeutna ku samping. Ari eta awewe kolot ngaranna Ambu Esin baraya ieu. Pituin urang lemur nagrak. Harita Ambu Esin karek baralik jeung anakna Nyi Mimi ti lemur Cinangsi satu tas nganjang ti imah dulurna. Sabenerna mah lain nganjang, tapi dititah babantu ku dulurna anu kaparengan keur hajat nyunatan. Kangaranan jalma teu boga, rajeun dititah nganjang disambat ku dulur ukur jadi purah babantu. Tapi najan kitu, Amu Esin jeung salakina Bah Kune ngaranna teh. Sanes akinana mohon urang salamanya. Ieu mah Bah Kune tara jadi pikiran es tuning tumarima kana patokan hirupna. Pon kitu deui Nyi Mimi tara aral subaha sumawona leutik hate. Sok sanajan hirup loba kakurang pinuh ku kaprihatinan. Najan umur geus cincak 18 tahun, Nyi Mimi can kungsi kabejakeun beger atawa deukeut jeung lalaki. Sok padahal batur sapantaran manehna mah geus loba nu ngalaki rabi sarta geus baroga anak. Lamun ningali kana rupa mah kawilang pantes. Tapi nya kitu Nyi Mimi tara dangdan. Tara ngaleuwis diri boro-boro mikiran awakna keur nyukupan pangabutuh sapopoe oge sakitu siseut sehatna. Sanggeus ngarasa cukup tina reureuhna. Indung jeung anak nuluykeun di lampahna atawa nuluykeun di leumpangna. Ambu Esin nyuhun babawaan dina sirahna dituturkeun ku Nyi Mimi anu ngajingjing ancak pamere ti dulurna. Sakira wanci kalangkang satungtung. Ambu Esin jeung Nyi Mimi geus anjog ka imahna. Kasampak Bah Kune keur ngadadarak mirun seuneu. Tayuhna mah keur naheur cai. Abah, ieu pilihan kadaharan pamahanan ti Nyi Engkur. Leungeun samu ngemahaneutkeun deui we. Lamun opieun mah wadahan kana keler. Kami re katampian teu kuat bayeung yang ya. Ceuk Amu Esin ngecageun babawaanana. Ari inyana terus bae ka kamar.
Ari nyimimi teu nyarita naon satu tas nunda ancak gesut we murukat cai rek kadon bebersih. Heuleut sawatara waktu saanak bojo geus ngariung di pawon. Dina samak geus kabarak kadaharan pamahanan tinu hajat. Tah Abah kere daging muning ieu mengeunah pisan. Menang amu anu nyamarana oge Abah. Ongkohan moal liat muning ora jajalon keneh ieu teh. Cek kamu Esin nunda kere daging munding kana ahas salakina. Ilaing arek nyai. Cek kamu Esin deui bari ngalet ka anakna. Wah abdi mah amu. Eta bae goreng betok salang goreng jair. Tembal nyimimi leungeunna ngarongkong kana goreng batok-betok teh ya. Berak bae sarerea dalahar bangun dari imatna keran. Atuh teh nikmat kumaha. Dengan sangu kawilang lengkep pamahanan tinu hajat. Biasana mah ukur belum asin karo sama goang. Di embuhan kulalab Seli atawa Jombang. Peuting geus kaganti ku mangsa beurang. Belah wetan pajar geus sibar mere tangara kasakunna pangeusi alam marcapada. Geusan tatan-tatan pikeun ikhtiar neangan kipayah. Sora manuk krecet di sarada. Pating geleber tina dahan kai kana dahan kai anu sejena. Lemur nagrak kawilang lemur gede sok sanajan imahna ancal-ancalan tapi pangeusina kawilang loba oge. Urang lemur lolobana kasabna jadi panyawah atawa ka kebon. Sawarehna purah balantik mapayan unggal wawangkon. Di imah Bah Kune ieu barayanya Bah Kune pribumi geus tangian hararudang. Amu Esin keur nyecian cai kana teko. Nyimimi keur ngakeul sangu anu karek nyat. Bah Kune keur ngasur-ngasur seuneu. Ngagelekeun keur nyepan cau. Natag sangu heula kalinyah nyai. Bisi si Iting kaburu nyampel teh. Cek kamu Esin bari mikeun daun cau meunang ngadeang cenah hawu. Di leumpeuh meureunnya belas saklanya. Mangga amu. Walo nyimimi terus we ngawadahan sangu kana daun cau diteteg ka wastimel. Poe eta nyimimi arek ka kebon Juragan Tarma. Tah, Juragan Tarma ieu. Digawe di kebon nurusan kacang. Inditna kawasasari we jeung Nyi Iting sobatna batur ulin Cibubudak. Digaweun nurusan kacang ukur 4 poeun. Kalan-kalan sok kasambung ku pigaweun sejena. Nyimimi geus biasa sok diteang ku Juragan Tarma samangsa aya pigaweun di kebonna. Juragan Tarma kaceluk jalma cegud loba pakayana. Kebon jeung sawahna upluk-aplak meh diunggal tempat. Pamajikan Juragan Tarma ngaranna teh Bu Yayah tah ieu nya. Geus kaceluk keket mengkene pahang kadekut pelit binti medit buntut kasiran we kitu tanya. Juragan Tarma jeung Bu Yayah boga anak 2. Nu panggedena budak awewe sapantaran jeung nyimimi. Ari nu kadua lalaki umurna sakira 10 tahunan. Anak awewe Juragan Tarma ngaranna Nyi Aning atawa kawantar sok pada nyebut Nin Aning. Miboga rupa geulis sabab kaasuh ku
pakaya kamodalan ku banda anu jadi kolotna. Esin keur nyician cai kana teko, nyimimi keur ngakel sangu anu kaleknya. Bah kune keur ngasur-ngasur seuneu, ngagelekeun keur nyepan cau. Juragan Tarma jeung Bu Yayah boga anak dua, nu panggedena budak awewe sapantaran jeung Nyi Mimi. Ari anu kadua lalaki umurna sakira 10 tahunan. Anak awewe Juragan Tarma ngaranna Nyi Aning atawa kawentar sok pada nyebut Nen Aning. Miboga rupa geulis sabab kaasuku pakaya kamodalanku banda nu jadi kolotna. Ngan hanya kalbaraya Nen Aning miboga sifat sombong adigung dumeh turunan jalma beunghar. Urang lemur nagrak geus pada apa lamun Nen Aning keur papacangan jeung Raden Duraduri salah jeung Raden Barjah putra Demang Raden Sukriya ti Kademangan Waringin. Sakira wanci meletek panon poe Nyi Mimi geus indit ka kebon dibarengan ku Nyi Iting. Ti imah Nyi Mimi ka kebon Juragan Tarma kawilang deukeut ukur meakeun waktu setengah jam. Sadatangna ka kebon Nyi Mimi terus we barang gawe nurusan kacang tea. Kebon kacang Juragan Tarma kacida legana. Anu digawe oge aya kana pulungna awewe jeung lalaki. Digawe di kebon mah kasebutna dugcir. Samang sabedug terus we ngacir alias baralik. Geus aya kana 4 poena Nyi Mimi digawe nuruskan kacang di kebon Juragan Tarma. Lian ti nurusan oge sok nyabutan jukut anu geus jarangkung. Marangan dina poe eta Nen Aning jeung Raden Barjah ngahaja arulin ka kebon bebekelan balotram di kebon. Ali anu beungharnya hayang dahar ngeunate indit ka kebon. Urang mah unggal poe dahar di kebon oge anger we teu mirasanya tapi dah meureun deungeunna saaya-aya. Ceuk Nyi Iting bari murak bekelna. Meneran waktu geus manjing pikeun reureuh heula. Nu jagut mah dahar di kebon oge sagala aya dengan sanguna. Urang mah minang dahar di kebon ukur jeung beuleum peda we karo goang anu matak anger we pahangnya. Walau Nyi Mimi bari seuri. Dukul we duanana dalahar. Anu sejen oge sarua keur dalahar kaselang bari ngawarangkong. Cacap tina dalaharna Nyi Mimi jeung Nyi Iting nuluykeun deui hanca gawena. Memeh nurusan kacang, Nyi Mimi nyabutan jukut nu jarangkung ngaruang tangkal kacang.
Jukut dialungkeun sina ngagunduk kana jalan garitan. Lamun geus ngagunduk ka karek dikunjal dipikeun kajarian. Tekuhan teu. Sawaktu nyimimi ngalungkeun Jukut kana jalan garitan, Nen Aning meneran ngaliwat ka lebah dinya dibarengan ku Raden Barjah. Pluk. Jukut anu pinuh ku taneuh teh keuna pisan kana baju Nen Aning tang kalamokot. Panon Nen Aning nepi ka buncelik beungeut tanyak peureum awahing ku nafsu. Kantawang we nyarekan lakak dasar ka Nyimimi. Kumaha ya teh? Dasar mata peda sia. Teneuleuh aya aing keur ngaliwat. Dasar si kebi kunyuk bikang bangkar warah. Ceuk Nen Aning balik ka keperukana bajuna anu lamokot ku taneuh. Hapunten Nen. Teka tawis aya nu ngalangkung. Hapunten pisan Nen. Tembal Nyimimi awakna ngadegdeg ari beungeutna pias awahing kureuwas. Sia bolot tamu kunyuk si berweceng led payus jeung tangtungan segala riwa sia. Nen Aning nerus we nolowelang ngabudalkeun ka keuheulna. Geus Nyai, itu ge lain dihaja sugan. Cik Raden Barjah ngahuit ka Nen Aning. Nen Aning teu ngawaksa deui ngan panonna muncereng keneh ka Nyimimi. Ari Nyimimi ukur ngeluk tungkul rumah sasala sok sanajan teu kahaja. Satu tas Nen Aning jeung Raden Barjah jarauh pok we Nyi Iting nyarita. Untung keneh kana bajuna nya, lamun kana beungeutna atuh pisan kuring mah. Nyi Iting kawas anu puas. Untung kuring teu ditampiling oge ting rumah sasalah ada sugan teh anu ngaliwat atuh da lamun apal mah mun katingali mah da asa pamohalan. Walau Nyimimi asa leuwas kaleuleunhakeun. Nyabongan ulin ka kabon atuh nya dipernah naon padahal caricing we di imah. Geus nyaho loba anu keur barang gawe. Untung kene ukur ka timul ku Jukut. Lamun ku turus sok bayangkeun rengkol da cokorna. Ceuk Nyi Iting kawas anu cecep pisan ka Nen Aning. Geus ding sok manjangan ilaing mah. Arek ulin atawa kumaha bae oge di kebon. Malah aya nu nyaram sabab maehna anu bogana atuh ting. Mikir we, urang mah saukur buburu. Ai heueuh nya. Nyi Iting nyikikik seuri. Bangke balik gawe urang nyimpang ka behlana urang ngundur bagelis jeung Jombang keur meujeun nama rontok. Ceuk Nyimimi bari meungkeutan Jukut arek dipikeun kajarian. Hayulah nih siap. Ompleng teu make lalab. Lamun ompleng teu make lalab rumah teh rumbah gitu. Asa kurang hause nya ieu asa kurang nikmat. Kan bayarna pe kabulit oge duit bayaran make oge diantareun ku Jang Idoy gitu. Emang Nyi Iting bari tonggoy we nancapkeun turus kana taneuh. Sanggeus Jukut rengsek dibeungkeutan regayang we dipangku ku Nyimimi dipikeun kajarian. Aya kana 10 balikan Nyimimi ngunyaruntah Jukut kajarian. Sanggeus dibersihan mah garitan jadi lalaning bersih. Basa kadenge sora bedug ti Tajug Nyimimi jeung Nyi Iting guragi lumeresan endongna kitu deui
pagawe sejena sarua meresan babawaan-anana. Nyi Mimi jeung Nyi Iting kebat kabeh landeuh. Are kuner lalab rumbah babaeun ka imah. Kangaranan di pakebonan geus tangtu we loba tutuwuhan nu jadi kusorangan di jeun lalab. Kurang lembur mah kalintang nikmat pisan. Aya lalab poh-pohan geuning bareca kranya. Aya oge kangkung darat sareng sajabina. Nyi Mimi jeung Nyi Iting tongoy we leumpang ngurusuk mapai pakebonan. Ari lalab rumbah anu biasa diuneur ku Nyi Mimi kayaning Jombang, Jombing, jeung Jibung. Mun pareng sok aya oge antanan, gelang atawa pucuk lenca hayam. Geus puguh bageulis mah sakitu ngayang-ngayangna mararontok. Taya Abdul teh apal ye mang bageulis teh naon sih barasa kira. Jombang mah apal. Jombing naon ya gitu nya. Oke lah urang teraskeun deui nya seklik deui. Dina mangsa saryak layung di imah bakune geus ngarariung sanak bojo nying hareupan boboko sangu anu ngebul kene. Dengan sangu kawilang basajan ukur goreng asin bakrik sambal goang jeung lalab rumbah menang uner Nyi Mimi teh. Minangka nu rada onjoy teh aya kere belut. Nikmat alah ngajah bakune sok ngurek samangsa ilit ka sawah. Najan basajan tempo dalahar mah matak ponyok nakranan. Nyapisan kawasan pangeran masian kana masian kanikmatan ka makhlukna. Cumungguh najan loba dengan sangu anu marahal bakal karasa nikmat. Sabab nikmat nu karasa angin kersana pangeran anu merebeng alam sadayana. Cacap dalaharna amu esin terus we ngunyal wadah katampian. Ari Nyi Mimi diokeneh di pawon di baturan ku bapana bakune. Kieu Nyai. Tadi teker di sawah abah kadatangan Ki Muhdi. Nu taya liat nanyakeun perkara ilahi. Bakune reun heula ngomongna kaselang ngenyotan heula ududna. Nyi Mimi teu wara ngengklokan. Ngadago bapana cacap sumarita. Nyi Mimi geus tangtu apaleun saha ari Ki Muhdi. Wah, gitu si Sultan Mudi mah gitu Ki Muhdi. Urang itu lingnan. Aduh, pohon deui tah. Si Muhdi teh urang mana teh urang sesparkeun non teh aduh, pohon deui. Saha ari Ki Muhdi? Lalaki kolot nu loba pamajikanana. Bahkune nulikeun di sumaritana. Ku abah dijawab. Perkara anak abah mah urusan jenis. Najan abah bapana juga bisa sakayang memaksakan nu jadi anak. Sabab bakal goreng balukana. Tah gitu si kabah teh Nyai. Mere wewengan ka Ki Muhdi. Sapisan abah. Malgi abdi teu sudi kedang hiji jeung lalaki kolot perunyus kitu abah kelaanan. Amit-amit abah. Teu seurik raboga pamajikan unggal lembur. Sakitu anak incuna geus reuay. Nerah abdi mah abah alim Kitu ceuk Ki Mimi ka Cidangewana ka Ki Muhdi. Rasa maneh loba harta sok ngolo-ngolo kakolotna sangkan anakna bisa dikawin.
Abah ge ngarti Nyai. Wah kabong roy kupang bibita anu teu sapira. Ay Abah karek kacai heula nya sakedeung deui magrib teu karasa geuning. Ceuk Bahkune laju cengkat gejlig we ini kacai saterus nama muru katajung. Hiji mangsa Bahkune katarajang kasakit parna awakna beuki kuru kusabab sudah kana dahar. Geus ubar aber ku obat kampung tapi taya mending. Anu gering anger we taya parobahan. Dina hiji poe kadatangan tukang ubaran lamun istilah zaman kiwari mah ahli herbal kitu balat sakranya. Cek tukang ubaran kasakit Bahkune kawilang geus panapisan. Bisa celah cager deui tapi kudu diubaran ku hiji tutubuhan anu kawilang langka jeung hargana mahal. Harita oge dibere ubar keur saheulanan mah. Tetela Bahkune rada-rada panasna teu nyabret teuing. Cek tukang ubaran deui lamun geus aya duitna tepungan wae manehna ka lemur bitung tempat manehna nganyret.